Di mana? Lagi we mah ke nyase ya, Nis. Heeh. Nyata. Ah ini teh eta edek beli manuk mah. Manuk naon? Bukan nama manuk halus ya, bukan nama di mah. Sabar hiji. Opat. Sabaraha? Baiklah 100 lah. 100. 50 atuh. Aku manuk lagi opat, 50 menyak. Opat. Manuk opat. Kudu 100 wae. Terus opat manuk. Happy bation di euy. Sebaiklah. Jung. Eta artos nanya. Ai Marco di mana? Ai manuk nama can apa ditunya di payunan bumi itu udah aku abis itu terus disimpan dina teras. Heeh. Abi mah enak teh bade ka warung heula teh dek nyar bako. Sok atuh sok. Gawe ku abang ditang. Ya gitu aja. Yuk. Kebaca lamun manuk opat berarti pibatian ieu mah. 100 lamun kali 300 3 kali 3 salapan. Ah, mati ieu mah yakin ieu mah ya. Lumayan oge pibatian ieu euy. Cuak wae. Nah mana di deket teras. Wah, iya gitu. Wah, tuh balik gimana jelema teh. Nah, anak kucing. Ngendek payu kumaha ku aing dijual ka anak kucing. Aing teh balik mah katipu wah. Aing 100.000. Goblok teh.